Bismillahirrahmanirrahim. Umat Nabi dicawisan di surga 7 golongan, kahiji jami nonoman, getol tobat ka Pangeran. Kadua jalmi berehan, sodakoh teu ditembongkeun, katilu nu unggal dinten, salat duha didawamkeun. Kaopat tukang berjamaah, sanajan loba kariweuh, leungit harta henteu nyaah, batan tinggal berjamaah. Ari anu kalimana nu sok kumpul jeung ulama, ngaregepkeun pituahna, hoyong bagja akhiratna. Ari anu kagenepna, tobat ngucurkeun cisoca, banget isin ku Pangeran, dosa alit ditobatan. Ari anu katujuhna, jami anu tarazina, sanajan nu geulis ngagoda, sieun disiksa